Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah barayanya kudangat ayeuna urang masih dipaparinan kesehatan kemudahan. Seperti biasa baraya vlog dinten ayeuna hasil tangkapan ikan parantos nyair baraya. Aduh, ya alhamdulillah ya baraya ya, tinggal Kang Pecoy di bana ya sareng incuna Kang Haji Channel hayang ngiring cenah ya incuna Kang Haji Channel teh baraya. Sur incunanya Pak Haji. Wah, sur incuna Haji Channel mah teh incu ti mana gitu pokona malah. Tah begitu no baraya sambil ngevlog, ngobrol santai, ngaler ngidul lah pokona mah sambil ngasok lah paling parantos sayur lauk, nyair lauk tah enak mah tinggal ya Kang Haji bana ya. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Aduh. Kumaha ya tangkapan dinten ayeuna Kang Haji? Oh, ya alhamdulillah ya sakieu menang 5 siki jeung belut. Oh, cing mana ningal. Cing tuh baraya. Oh, hasil tangkapan ge masyaallah nya. Oh, kita bade dikumahakeun Kang Haji. Nah, itu ari hayang mah teh dibakar bareng-bareng tapi aya kurang iya dibakar tah mikir digoreng garing nya supaya nyocolna enak gitu itulah tuh nya baraya cenah janten hasil tangkapan sayur atau nyair teh nyair dinten ayeuna teh di walungan baraya tah bade digoreng garing cenah baraya ieu teh nya ya alhamdulillah baraya di kebon pakuan mah pami urang biasa ngajaga lemah cai pasti masih manfaatna ka urang eta ieu model walungan ge barara resi baraya alhamdulillah tuh laukna ge wah aya lauk nilem lauk hiu ge aya baraya aya Kang Haji lauk tobrut ya. Oh tobrut ya baraya lauk tobrut aya lauk tobrut cenah tah ieu teh baraya ya ieu incuna Kang Haji Channel oge tapi Kang Haji Channel teh loba incuna baraya tuh alhamdulillah teh nya tong aneh gitu tong aneh nya kasep aduh tah ieu teh ya tong aneh pokona baraya ieu teh duka tina gebong cau ieu teh duka tina naon ieu teh masyaallah ieu datang incu nah incu teh teu mana ieu teh nah eta aduh balong rupa-rupa aduh masyaallah nya. Oke Kang Haji kapan urang nyair anda Kang Haji? Aduh astagfirullahaladzim nu baraya ieu nya akina nurus tunjung incuna ge nurus tunjung nah geus puguh ngeunah-ngeunah baraya nyair lauk ieu kala kajak nyairan cing linya teh bungsu ieu da loba keneh gadis teh euy aduh ieu jadi ulah kieu wah Kang Haji jadi urang teh ulah disaruakeun jeung bubuyutna ayeuna bubuyutna segala kumaha ngaranna teh kumaha tangkal itu jadi kumaha lah ya lieur lah loba incu ngomongna gese abana ge loba pamones atuh nah jadi ai saur Kang Haji Banda mah cenah baraya jadi kumaha pucukna gitu baraya lamun pucukna ieu pasti kahandapna ge jadi tobrut baraya aduh pokona mah teu akina teu abahna teu incuna baraya ieu nya komo teh ieu incuna ieu nurus tunjung ieu mah baraya kamari macul kan pake cana lepis aduh ayeuna make sarung gitu ayeuna nyair pake sarung ieu mah teu tapi ieu incu nu hiji deui tah ieu mah pager baraya ieu incuna mah lungguh nya lungguh ya mah tuh incu tiga bong cau sih kan Masya Allah tak ya baraya ajen cicing tapi si kami mah pamitos rengse kegiatan boh panen atau nanti ya kieu we sadi dintenna baraya ya nyantainya masuk gitulah penting mah wow ngebuah tuh cenah tong rudet si abah mah tak Kang baraya pada Kang Haji Channel anu naroskeun Kang Haji Channel ka mana aduh tah ku dinten kudanget ayeuna teh Kang Haji Channel teh nuju sibuk baraya damel di Bandung jadi pami ngonten teh anjeunna mulangna wengi wae baraya jadi capeun gitulah tapi tenang baraya diwakilan ya ku incuna 2 ieu tapi Kang Haji Banda mah semangat Kang Haji Banda semangat Kang Haji Banda mah tuh aduh pokoknya baraya Kang Haji Channel intinya mah orang teh kedah seueurkeun rasa syukur gitu. Nah, maksudna
rasa syukur teh urang kengeng hasil nyair kieu teh kudu bersyukur sanajan alit oge Kang Dibandanya. Sanajan alit agengnya bersyukur gitu. Kemudian orang masih di pasihan kanikmatan ngarenghap Kang Haji. Tah eta baraya aduh Masya Allah ngarenghap teh aya etanganana urang eta laras Kang Haji aduh bersyukur. Ngarenghap sadetik. Masya Allahnya. Aduh tuh iya urang teh dibere sehat. Aduh alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Kang Haji nya. Aduh tuh baraya ya. Kieu baraya seur harta dibere grima keur naon tah eta laras Kang Haji aduh. Nah kieu baraya suasana di Kebon Pakuan udangat ayeuna panas ngabelentrang baraya tuh. Ieu komo ye incuna mah cicingeun ieu mah incuna nya. Cicing-cicingeun. Gacor ya teh beda jeung di dinya. Cicing-cicingeun beusiat Kang Oje. Ciga-cigeun musiat. Waduh, bahaya. Bahaya. Ulah nurutan tina tukang awi teh. Ulah eta bener tah insyaallah baraya tah. Ukur lung sarung nyerang sangi tukang awi. Aduh, masyaallah tah. Aduh, pokona baraya ieu nya teu aya deui ieu pokona mah melepas dahaga nyakit we baraya ngobrol ngarel ngidul lah pokona mah. Oke, acara mah kan itu. Hah? Acara eta beda deui. Nya, tah insyaallah baraya nyunkeun pidoana ka baraya-baraya Kang Haji channel. Kete insyaallah pami Kang Haji Banda, Kang Pecoy, Kang Channel pami ayanya sareng si AA nu ti Majalengka insyaallah. Kete si kami ieu nya rekan-rekan bade memperbaiki jembatan baraya antara penghubung desa Cibogo sareng desa Lagadar panggilnya. Pokona mah nyunkeun pidoana lah. Urang ngadamel jembatan ala kadarna panggilnya kangge ieu non melintas gitu panggilnya. Material deing gitu. Tah kitu yakin ke ngantosan di video selanjutnya pokona mah. Pokona mah ka baraya-baraya Kang Haji Channel tong hilap seueurkeun rasa syukur pokona mah. Kami urang ku sering-sering bersyukur pasti kalau ge dimudahkeun Kang Haji. Amin. Kami urang ku sering bersyukur mah nya. Tah pokona mah panginten sakit heula barayanya. Kin kelah dilanjut deui video-video selanjutnya pokona mah. Ka baraya-baraya Kang Haji Channel tong hilap. Perbanyak sholawat, perbaiki sholatna, tingkatkan keimanan jeung katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ngebul.